gening anu meungkeut silaturahmi teh lain ukur ieu tapi lewat budayanya urang bisa ngahijikeun warga gitu kan. Nah, terus di kegiatan pandopo ieu setiap malam Jumat teh aya tawasulannya banyak. Nah, mungkin hayang uninga oge meureun warga setempat meureun da hoyong meureun tawasulan da abdi ge ari manah mah hoyong. Hiji, dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur anu di kampung, anu di kota. Tah ayeuna Mang Apuh aya di naon sebentar teh? Pendopo Pencak Karuhun. Nah, meureun si para netizen teh nu kamari tos nonton kegiatanna di lembur barakatak ieu, kamari aya sisingaan di antarana, terus kan aya pencak silat oge. Nah, aya naon di acara eta gitu kan. Ayeuna kaleresan Mang Apuh sareng reng-rengan Pencak Karuhun sareng sisingaan oge nya dangiang Sari Lesmana. Ayeuna perkenalkeun heula atuh hiji-hiji supados para netizen lembur barakatak ieu uninga gitu. Sok dari Kak Agus sebagai apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nami Agus Tea. Si kabayan Cikijung. Kabayan Cikijung. Mudah-mudahan jangan si kabayan asli gitu. Sabak kota. Tahu Jenis pemain jenis anu musik anu dipegang ku abdi nyaeta trompet ya. Trompet goib. Trompet di sisingaan. Ya. Oh, sisingaan di dangiang Sari Lesmana. Salajengna abdi duduk kaleresan Jepang tangwar ketua itunya di lingkung seni teh. Mudah-mudahan we doa ti sadayana sing langkung nganjeur deui. Panginten sakitu nuhun. Nah, Dudung ieu sebagai ketua di Dangiang Sari Lesmana. Nyata sisingaan teh anu kamari geus malaluter. Pokona ngurilingan kota Cikijung. Nah, salajengna Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring nami Deni. Simkuring anggota di Majelis Zikir Wasil Zikril. Biasa kita betul. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salajengna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring kakak nama Amang Carmad kan gitu. Mang Carmad. Oh iya kayak Amang Carmad. Nah, ieu Pak Mang Carmad. Ieu gembong Karasan simkuring kalebetna iyalah tim pelaksana we nya ti Pencak Karuhun jadi nunggal sangrengan sapara kanca we. Sakitu teh jabatan. Jabatan siap. Kang salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mupangkeun simkuring Kang Mumun Mulyana selaku anggota oge di ieu pendopo. Larasan simkuring nyantan ketua di Wasil Zikrillah di ieu pendopo. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salajengna tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi katelah mah Kang Dani ti pengurus sisingaan jabatan abdi upami ieu mah karena mah sekretaris di sisingaan. Benten gajihna mah. Benten gaji. Musak itu atuh Spesial. Gaji sekretaris. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Ya sadayana kepengurus sareng sadayana anu nonton nepangkeun simkuring Pak Dedi atau napi Kang Dedi salaku ais pangampi di lembur. Bapak RT ya. Punya daerah. Ngaraos leueus di lingkungan simkuring seueur komunitas napi kempelan-kempelan boh kesenian, boh olahraga, boh naon rupi waya anu positif di lingkungan simkuring. Majelis taklim aya. Majelis taklim aya. Olahraga aya. Nah simkuring selaku
RT ieu setempat sareng simkuring selaku pengurus Cisingaan dan yang Sari Lesmara jabatan upami dina karena saur Padani teh mah sekretaris Menteri Keuangan. simkuring Menteri Keuangan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah kitu tos ditarepangkeun ya ku para kasepuhan di Lembur Barakatak ieu. Kamari teh pamangnya sate acana puge ngadangu sih program anu pas kamari teh acara naon sih saleresna gitu. Kamari dinten Ahadnya pengen Mohon. eta karesan dina tiap tahun sekali kan supaya milangkala mohon. karesan kamari teh milangkala padepokan nya ieu tempat gitu janten milangkala pecakaruhun nu namina pecakaruhun Jatinunggal gitu. Janten tiap kaping 25 saresna mah mung karesan kamari teh hiburan nama nya kaping 30 gitu. Dan supaya araya sadayana masyarakat desa kahibur gitu. Hari Ahad banyak ya. Mohon aya Mohon. tah salah satu nate kamari kegiatan teh aya dinu sariti oge dinu sosialnya eta dinu sunatan masalnya Sudah pamangnya masal, terus sunatan masal terus kanu hiburanna sisingaan terus pencaksilat nanti di mana di karesan pencaksilat teh da sami-sami kenanya keluarga Mohon. kene simkuring lah di ieu tempat di daerah Banyaran Cibisoro nih namanya. Cibisoro. Nami nama saurnya da nami nama eta Sinar Banten. Mung panginten da eta teh canakna ku Bah Uum namina teh. Mohon. Gitu. Tah ayeuna meureun di dieu hayong uningannya program selanjutnya ti pencakaruhun naon Kang? Kau kapayuna apa enten? Mohon selain ti kegiatan pencasilat itu salah satu anu ngabudayakeun kaneh budaya orang Sunda nya Oh, dalam artian laras. orang masih ngalestarikeun gitu kan. Oh. Nah, Gitu. kangge programna kapayuna naon ye berikutna ye gitu. Nya ka payuna mah nyungkeun pidoana pangintennya Mohon. kanggo ieu teh bade diayakeun deui pencasilat kanggo ngalatih Barang kali urang kalih pamangna mah gitu Hmm. seni ieu teh panginten teu kenging lapurnya Ulah punah lah nya. ya kedah aya gitu karesan itu nyanakna memang dinu kamari kan aya anjeunna tos sangemeun mudah-mudahan we tuh dina waktuna biasa ngawujud lah gitu. Amin. Terus kangge Daniang Sari Lesmana ya selanjutnya kumaha karena anu ku abu ditinggal kan sesah oge nya di ayeuna teh zaman milenial kasebatna tapi pemuda di dieu masih kersa gitu kan iring kaul terus bahkan hanya menjadi pemain-pemain di Daniang Sari gitu. Mohon Yang auge. tak aya program selanjutnya kangge memperdayakeun deui personil atau kedepannya sih kumaha gitu. Ya jelas panginten eta mah aya mung nya kitu teh lah barangkali ayeuna mah memang maksud simkuring ge ngayakeun sisingaan teh justru kanggo meungkeut barudak gitu. Intina mah daripada tepogoh sisi jalan di gitaran komode mun mau bukan gitu mah asa kirang pas gitunya di lembur kieu mah. Nya simkuring ge hoyong meungkeut sareng nya lah Reng-rengannya. reng-rengan. Kumaha ye carana supaya barudak teh kabeungkeut ka koordinir ku urang-urang selaku kokolot di dieu ulah dugikeun ka nya unggakan gitu katinggalna teh. Acak-acakan. Nya walaupun kamari sempat 2 tahun depa heula di Tasinga. Saresna mah pengurusan mah teu depa. Nya muter we gitu. Pikiran teh. Pikiran unggul nu muter. Janto atuh. Mun aya ieu. Oh, no. Jantan gitulah intina mah hoyong silaturahmi jeung barudak jeung sesepuh bahkan meureun jeung keluarga barudak pan modal kamari kan acarana Tinggal eueuh pisan rame nya. upami dibeungkeut ku nu sanes salianti seni mungkin rada sesah barudak mah. Mohon. Sok we bayangkeun kumaha mun barudak urang tawasulan tiap malam Jumaah rada sesah tong merah budak sim kuring pribadi rada susah pabeulit atuh da sareng pangab gitu. Ya, Janten mudah-mudahan lah
kapayuna mah seueur program anu langkung sae deui gitu. Amin. Mudah-mudahan Nah, gening anu mengke silaturahmi teh lain ukur ieu tapi lewat budayanya Nah, orang bisa ngahijikeun eta. warga gitu kan. Nah, terus di kegiatan pandopo ieu setiap malam Jumat teh aya tawasulannya banyak. Nah, Iya, mungkin hayang uning oge meureun warga setempat meureun da hoyong meureun tawasulan da abdi ge ari mana mah hoyong. hungkul berarti nya. Insyaallah Teu naon niat oge. Tenan naon ku niatan tos kacatatkeun pamangnya Iya. nembe niat ge catatan teh 10 tapi orang niat goreng can waka dicatat gitu pamangnya. Nah, eta abdi kadang-kadang sok hoyong ceramah pamang. ID dia mah ada isi begitu aja. Ceramah itu. Pak, kumaha Pak kangge programna apa untuk lebih membuat sesuatu yang lebih orang tawasulan teh orang kemah di lapang untuk bebarengan gitu kan mungkin aja gitu kan. Untuk sementara sayeuna meureun anu bilih bade ngiring tawasul meureun mangga sumping hadiahnya kan ya. Oh, Sok mangga kangge dari tawasul itu gitu Pak supados orang biasa berbagi tapi maksadina naon gitu ari niat ieu mah pasti leres gitu maksud teh pasti aya kahoyong lah dari pihak Bapak gitu tawasulan ieu supados ngageuing masyarakat di langkung hayu orang tawasulan setiap malam Jumat di dieu gitu. dan sarasna kieu nya. Gupay pangajak dina bidang keagamaan panginten tos ti kampung oge digembar-gembornya. Mohon. Mung secara tidak terbuka teh ku sikon namanya. Tapi alhamdulillah selama 9 tahun ieu teras berkesinambungan teu peto teu pegat nu namina tarabul ilmi di ieu pendopo teras berjalan setiap malam Jumat diayakeun tawasulan oge yasinan di ieu tempat. Tah karasan simkuring dina ieu momen anu kalintang pisan berharga nya. Mudah-mudahan we sing kaketok sadayana warga anu cakap khusus umumna anu rada angan teh penempatan. Amin. Hayu panginten urang sami-sami ngadongkapan kana ieu acara simkuring di dieu eta tawasulan setiap malam Jumat anu rutinitas dilaksanakeun. Nyaeta di antawisna berbagi ilmu, penginten sharing pendapat gitunya udah alhamdulillah salam ieu teh dijejeran ku pangaresana Pak Ustadz Abdul Muhi. Mudah-mudahan we anjeunna sing sehat salamina. Amin. Biasa sareng urang salamina di pendopo. Alhamdulillah sakedik ageungna seueur kusim kuring kapetik dina eta riungan kempelan di ieu petempatan setiap Jumat ilmu anu bermanfaat. Amin. Itu boh kanggo di dunia, boh kanggo di akhiratna. Mudah-mudahan we kitu tah langkung kapayuna sing langkung istiqomah, sing langkung euyeup, sing langkung seueur. Amin. Kanggo nyumpingan karena ieu acara nyata tawasulan anu disepuhan ku Pak Abdul Muhi langsung kuring nya da misalnya sanesna. Segitu penginten program papayuna mah teh ya seueur dipisangan penginten selain di kegiatan sosial oge keagamaan insyaallah mudah-mudahan we sing langkung majang eksis. Amin. Amin. Ieu teh ti yayasan Nur Hikmahnya. Mohon Alhamdulillah dan di dieu teh aya Pak RT na. Nah, anu katingal ku aku mah di dieu teh semua terjadi karena keinginan sendiri dari hati. Komode lamun urang bersinergi Pak RT nya. Seni budayana aya, dinu agamana aya. Ternyata di RT 4 RW 3 Cipicung ini salah satu daerah mudah-mudahan jadi percontohan. Amin. Dan kemari dari bentuk budayana aya, segi keagamaan aya, sosialna aya. Tah mudah-mudahan orang ge tiasa nu sanes ge ngiring kumaha sih hayang siga percontohan di RT 4 RW 3 Cipicung ieu gitu Pak RT. Tah kumaha ya cek Pak RT ya. Di sini banyak akhirnya di YouTube ge ternyata melahirkan orang yang viral oge. Bahkan Cipicung ini terkenal sampai ke luar negeri. Karena yang berkomentar di warganet itu jika orang luar pun berkomentar bahwa Cipicung benar-benar sudah menjadi icon lah. Insya Allah tadi simkuring Pak RT badai ngademel
Menteri Luar Negeri pun Alhamdulillah. Amin. Ya gitu berarti Sanes luar negeri. Bener partai ayeuna. kumage RT opat terus ke luar negerinya. Alhamdulillah. Kedaya bidang Bidangnya ternyata masalah eta. bisa melahirkan orang yang nate anu spiral itu kan anu nu laju warga neta orang Cipicung ngumpul sampai Ya, terus. kita dilihat teh sampai ke luar negeri termasuk lamun di Apung mah di Jelekongnya kampung seni dan budaya dan itu sudah menjadi keluar. Oke, nah mudah-mudahan di RT 4 RW 3 ini semakin terbentuk lagi menjadi kampung benar-benar berseni budaya dan agamis. Kadang-kadang orang pinter Pak RT. seni budaya dan sosial tinggi. Apalagi Nah itu warga Lembur Barakatak di dia mah kieu silaturahmi. Ieu mah setiap kegiatan Lembur Barakatak teh istilahna mah lebih ke media sosial gitu. Jadi sanes kegiatan di lembur-lembur nu sanes gitu. Kang ngopi-ngopi ya mah di shoot. Ngerti kan ngopi-ngopi di shoot. Alhamdulillah lah. Biasa silaturahmi karena dengan silaturahmi ini memanjangkan usia, ngababarikeun rezeki. Amin. Amin. Gitu. harus pisan anu disawarkeun nama ku Papu hiji ka emang keinginan pribadi, kedua emang tuntutan banyak orang itu mau masyarakat biasa atau nu gaduh jabatan RT RW kena sigarupi DKM tangto sadayana pada setuju karena anu namina silaturahmi tak rarasan di RT opat teh alhamdulillah wargana seueur anu ngabentuk komunitas tapi kempalan-kempalan silaturahmi salah satuna anu di mesin mah tos puguh deui nya silaturahmina terjalin anu di luar masjid nya di lingkungan masyarakat biasa aya oge sapertos lahirna anu viral di RT 4 Kampung Cipicung Mang Adeng. Wah, itu warga RT-nya tuh. Warga RT 4. Ini mah naik RT nasional. Yang adanya. Nah, teh berangkat teh salah nama tina hati nurani anu sae. Sanes hoyong viral-viral teuing. Sapertos ieu lingkungan seni, teras lingkungan ieu pengajian tawasulan sanes hoyong viral-viral teuing. Majelis pengajian saya Majelis. lingkungan. Namun mengikuti zaman Bang Internya selain keinginan dan setiap hati masing-masing ngiringan karena zaman akhirnya zaman viral orang sekalian wes orang aya riungan dina senina riungan dina olahragana riungan dina obrolana orang ada mal konten makana jantan we RT 4 teh jantan ke luar negeri gitu. Itu sepertinya sarana mah itu mah alami, Alami. kehendak hati masing-masing pribadi, baik itu pengurus atau masyarakat biasa. Hoyong gaduh beungkeutan silaturahmi supados upami sepuhna ngobrol atau ngawangkung teu mubah deui orang videokeun gitu. atuh marurang kalina dina pergaulana upami teu kacrut mah kacrut deui gitu. Sekalian aya saling pangenyet antara murang kali sareng sepuh gitu. Gitu pangintennya. Terus itu. Jadi di nu seni ieu pun jadi sumber oge kanggo si personil lagi jadi aya pemasukannya. Ah iya. Nah itu ternyata dari seni pun bukan hanya sekedar menjaga kelestarian seni budaya Sunda, emang kahiji emang sahadeun urang kajaga seni budaya Sunda ari lain orang Sunda sorangan mah gitu kan. Urang nu masih keneh aranom kieu alhamdulillah aranom keneh sepuh-sepuh di dieu gitu kan sangat memberikan motivasi yang baik buat regenerasinya. Nah, paling sakitu heula tapi satu acarana hirap adik paman dulu jeung Mirangkala nu ka salapan kangge pencakaruhun mudah-mudahan sing langkung nanjeur. Amin. Tadi teh anu nyawa teh naroskeun ka abdi. Kumaha? Janten eta teh cenah. Nah, kumaha tetep mencakaruhun teh. Naroskeun cenah. Panggambar. Aya abdi teh bisa ngawareg kayak teh naroskeun kanu
gaduhna itu tah. Mohon. Ieu ternyata pertarosan. Pama sekilas dan singkat tapi padat ya Pama. Pencakaruhun teh naon gitu. Nah bet pencakaruhun cenah kitu. Leres bilih ikan Pamang nu langkung uningannya. Mangga di ieukeun. Pencakaruhun ya. Mohon. Itu saya da namanya teh tilu gitu. Pencakaruhun jadi nunggal sareng ieu. Wasil tak majlis taklim wasil pikilah. Tapi di bawah Yayasan Nur Hikmah gitu. Jantan dina Yayasan Nur Hikmah teh aya 2 gitu di naungan ku Yayasan Nur Hikmah teh. Salah sawiosna selain majelis tawasul oge disarangan ku ieu pencakaruhun jadi nunggal kanggo ngaping Singa Depok gitu tah. Saesna pada seni ya ibunya kanggo ngaping di Singa Depok teh di jalan teh pangintennya kanggo ngamankeun gitu kanggo ya ngadukung lah ngadukung sepenuhna gitu. Dasares nama ari pencakaruhun jadi nunggal mah ayana pencakaruhun teh ku ayeuna Singa Depok sanes nama. Hartosna naon tah pencakaruhun. Bilih karuhun identikna dengan spiritual nu kitu tah. Supados uninga. Mangga dipesek we. Aduh dipesek we dikasih kina ya. Sekala supados lebih ya mudah-mudahan jantan ieu nya lepat paham gitu. Sabab ari namina pencakaruhun ti ieu mah benten di nu sanes gitu. Kadang-kadang kan di nu sanes mah namina pencakaruhun teh ngagrebegnya kasurupan karuhun-karuhun lebat kan eta. Memang leres mung dina ieu haplah mah benten sanes eta maksudna. Tapi aya tujuan makna anu tertentu gitu. Intina mah kanggo sia tami keneh sama. Ari hatosna pencakaruhun teh kieu panginten. Pencak karuhun. Pencak teh gerakan, karuhun teh nyaeta kokolot urang gitu tah. Panginten usiknya gerakan. Mohon usik. Biasa cepat usik lah. Usik buhun. Mung kapayuna itu naon dia pencakaruhun teh pencakaruhun naon gitu. Karasan itu namanya teh Jatinunggal. Memang di ilmu barakata kerja jadi teh aya Jatinunggal hiji di luhur teh mung tes daya dituar. Nama katun Semarang Nunggal. Mohon gitu teh. Janten ari hatos sejati teh cek parepaos sepuh kapungkur. Buruk-buruk papan jati. Kiat we. Sareng masih kene awis wae di ayeuna teh pangaosna oge. Janten kedah urang teh kedah kiat gitu je. Kedah kiat naon panginten tah tinggal payuna nunggal. Aya nunggal teh ngan ngatosan hiji. Nah, panginten saha nu hiji di dieu gitu. Gitu. Panginten urang menyebutna kana Allah Robi lah gitu. Janten urang sambungkeun we. Pencak karuhun Jatinunggal teh hayu urang gerakeun, hayu urang usik urang kana salat gitu. Hate urang. Jadi janten karuhun ieu saha karuhun urang teh gitu. Panginten menurut Sunda mah bahasa buhun teh karuhun teh sesepuhnya. Nabi Adam sami karuhun keneh gitu. Bahasa Sunda mah gitu. Sawios kanjeng Nabi Muhammad ge nabi urang sadayana eta karuhun keneh. Gerakan naon dia naon ku anjeunna dicontoh gitu tah. Berarti intina salat. Da kapal titirnan titinggalna mung eta gitu. Urang teh hasil dina perjuangan anjeunna teh salat gitu. Janten sareng mah pencakaruhun Jatinunggal teh hayu urang sami-sami gerakeun deui diri urang lahir sang batina supados urang tiasa lengkung kiat deui ka Allahna gitu. Ku mangrupikeun gerakan-gerakan sapertos intina salat fardhu 5 waktu gitu. Kitu sareng itu. Jadi benten lah. Salewat memang mohon kebon awi gitu. Mohon aya persamaan-persamaan oge gitu kuring teh saos kieu. Di nu sanes pencakaruhun pasti aya kasurupan. Tiap deui sami kasurupan. Mung kasurupan di kuring mah aya makna sang tujuan. Eusi deui nya dipesek deui gitu. Urang teh umajak, urang teh berarti kitanya sadayana gitu. Umajak hayu sing surup nilai naon kasurupan teh sing surup keimanan urang. Sing surup katakuan orang ka Allah Subhanahu wa taala supaya lahir batin teh katinggal res gitu. Ibaratna kenang, goong, kenong, lamun teu surup kumaha kitu-kitu teh. Ngaco sumbang gitu. Tah, kulantaran eta surup raoseun kadang-kadang gitu. Tah ieu intina mah jeneng wasilah oge. Mudah-mudahan ku ayana ieu pencakaruhun Jatinunggal teh sing tiasa miconto lewat pewaris Nabi pengennya kayak mah para alim ulama seperti itu. Naon contohna intina malah abdi mah sadayana fokusna kana salat teh. Gitu. Salat fardhu 5 waktu. Sareng kitu teh dipasek mah gitu.
Ternyata begitu para dulur-dulur lembur Barakatak pencak silat karuhun teh salah satunya sudah dikemukakan oleh Pak Amang. Jadi intinya mah teori sareng praktek kada nyurup. Nyurup ngawirah. Teorina aya dina Quran sareng hadis. Tah eta Praktekna aya di perilaku urang. keluar dina galur gitu ya. Terus Tah ayeuna mah paling dugi ka dieu heula urang silaturahmi. Urang antos deui kegiatan di lembur Barakatak aya naon deui. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi